Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang hidup di bumi. Mudah-mudahan hidup anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami dinten ayeuna aya rerencangan urang anu nuju teu damang, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Sateu acan dikawitan, hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng buntin dina pangajaran bahasa Sunda. Minggon kamari hideuk parantos ngerjakeun evaluasi pangajaran 2. Mudah-mudahan hideuk tiasa maham, tiasa ngartos, sareng tiasa ngerjakeun soal-soal nu aya dina evaluasi pangajaran 2. Minggon ayeuna lebet kana pangajaran 3. Hideuk bade diajar anu temakna silih pikanyaah papada makhluk. Saling menyayangi sesama makhluk. Tujuan pembelajaran anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta siswa mampu memahami teks percakapan tentang peduli terhadap sesama makhluk hidup. Tingali ku hideuk dina buku paket kaca 42. Atanapi halaman 42. Ngaregepkeun paguneman. Ngaregepkeun hartosna mendengarkan, paguneman hartosna percakapan. Anu judulna Munding jeung Buhaya. Dina paguneman ieu aya 3 tokoh. 3 tokoh atanapi 3 palaku. Anu kahiji sakadang buaya, anu kadua sakadang munding, anu katilu sakadang pecang. Pecang teh artinya kancil. Kalau buaya, kalau munding kerbau. Buaya. Tulung, aduh. Tolong, aduh. Kata seekor atau sakadang munding. Euleuh, geuning sakadang buaya, kunaon bet bisa katindihan kitu? Euleuh, seekor buaya, kenapa bisa tertimpa seperti itu? Sakadang munding, tulungan kuring, awak kuring nyeri pisan. Lamun teu ditulungan, kuring tang tupae. Seekor kerbau, tolong aku sakit sekali. Kalau tidak ditolong, aku pasti mati. Kata sakadang munding, ke sabar sakedeung. Urang angkat ku tanduk kuring, heup, tah geuning. Sabar sebentar ya. Urang diangkat pake tanduk saya. Syup, tah, bisa. Sakadang buaya, bebas. Beunang ayeuna maneh munding. Aduh, bebas. Sekarang kamu dapat kerbau. Naha bet rek ngegel? Teu kireum-kireum kanu nulungan teh? Kata seekor munding. Kenapa mau menggigit? Tidak kira-kira ya? Udah ditolong? Kata seekor buaya. Paduli teuing. Pokona kuring ayeuna lapar. Ti isuk can manggih dahareun. Tarima ieu babukan buntut kuring. Aku nggak peduli.
Pokoknya saya sedang lapar. Dari pagi belum menemukan makanan. Terima pukulan buntut saya, kata seekor kerbau. Eits, dasar buaya licik, teu sieun kuring oge ku didinya, kata munding. Eits, dasar buaya yang licik, aku tidak takut sama kamu. Sakadang pecang. Sakadang buaya, sakadang munding, nakunaon aranjeun teh ngadon galungan, geus areureun. Seekor buaya, seekor kerbau, sedang apa kalian? Berkelahi. Sudah, berhenti, kata seekor buaya. Tong ngaganggu sakadang pecang, kuring rek ngadahar ieu munding, nu geus ngaganggu kaula sare. Jangan mengganggu, seekor kancil, saya mau makan seekor kerbau yang sudah mengganggu saya sedang tidur, kata seekor kerbau. Bohong, sakadang pecang, sakadang munding. Ngabohong, kuring nulungan manehna katindihan ku kai, bet rek didahar. Berbohong, saya menolong dia yang tertimpa dengan kayu, malah mau dimakan. Seekor buaya. Hahaha, maknya kuring katindihan kai, kuat kuring awakna, kuring keur sasarean diganggu ku sakadang munding. Masa saya tertimpa kai? Kuat badan saya sedang tidur diganggu oleh seekor kerbau. Sakadang pecang ngareret kana kai gede nu ngagoler balas nindihan buaya. Seekor kancil melihat kayu yang sedang tergeletak menimpa buaya. Sakadang pecang atau seekor kancil. Cik kuring hayang nyaho, kumaha tadi sakadang munding ngaganggu sare didinya, sakadang buaya? Coba saya pengen tahu bagaimana tadi seekor kerbau mengganggu kamu sedang tidur, kata buaya. Kieu tah, sakadang buaya ngadakom dina luhureun kai bari peupeureman. Sakadang buaya datang we sakadang munding nincak buntut kuring. Kata seekor buaya, datang seekor kerbau, kemudian menincak itu menindih atau menginjak buntut kuring, ekor kuring, kata pecang atau kancil. Oh gitu, cik ayeuna sakadang munding coba petakeun kumaha kajadianana numutkeun didinya. Oh begitu, coba sekarang kerbau mempraktekkan bagaimana kejadiannya menurut kamu, kata kerbau atau munding. Kuring datang ka dieu, ngadenge sakadang buaya humaregung di lebah dinya. Saya datang ke sini mendengar seekor buaya yang sedang kesakitan di sana.
Pecang atau seekor kancil. Cik sakadang buaya ngadapang lebah dinya. Buaya ngagugu karena parentah pecang. Kata seekor kancil, coba buaya telungkup di sana. Seekor munding, awakna katindihan ku kai ieu. Munding mengangkat kai gede ku tandukna ditindihkeun karena awak buaya. Jadi kerbau mengangkat kai yang besar kemudian menimpakan kepada badan buaya. Munding seekor kerbau. Tah terus kukuring di tulungan. Bari nyamperkeun buaya nu katindihan kai tapi dihalangan ku pecang. Kata pecang, "Heup, sakadang munding. Kelamun ditulungan rek ngadahar di dinya deui." Kata munding, bener sakadang pecang." "Betul, seekor kancil." Kata pecang, "Geus antep, hayu urang tinggalkeun nu licik jeung teu nyaho mulang tarima kitu mah." "Udah, biarkan saja. Yuk kita tinggalkan yang licik dan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih." Kata munding, "Hayu, keun antep cenah ngarasakeun akibatna. Yuk kita biarkan biar merasa akibatnya." Kata buaya, "Tulung munding, hampura pecang, hampura tulung." Kata buaya, "Tolong kerbau, maafkan pecang, maafkan, tolong." Itulah percakapan atau paguneman anu tos dibacakeun sareng diterjemahkeun ku Bu Entin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan Aa sareng Teteh tiasa maham kana eta eusi paguneman. Kanggo tugasna nyaeta dina buku paket kaca 46 Aa sareng Teteh mencatat atau menulis karakter atau perilaku sikap dari 3 tokoh yang ada dalam percakapan, yaitu sakadang buaya, sakadang munding, sareng sakadang pecang. Tulis sifat dan karakternya. Alhamdulillah, materi kanggo dinten ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan hidup maham sareng ngartos kana paguneman atanapi percakapan anu tos dibacakeun sareng diterjemahkeun ku Bu Entin. Hidup tiasa maham kana eusi eta paguneman. Saupami aya perilaku anu atanapi contoh sikap anu sae ku hidup diterapkeun dina kahirupan sapopoe. Saupami perilaku anu aweuna teu kenging diturutan. Buntin moal bosan-bosan nyamutan ka hidup sing langkung rajin, langkung semangat diajarna. Buku paketna sing sering dibaca supados maca basa Sundana langkung lancar. Kamu pembelajaran dinten ayeuna urang tutup ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.